Rek kemana maneh lur? Rek ke bioskop. Nyerek jumahan atulah. Emang mana mau jumahan gitu? Ya rek atuh. Tapi kan ke karaoke jam 10. Ya baik. Rek moro salat di sab kahiji. Ameh pahalana panggedena. Oh heeh. Urang pesen tiketnya hijinya. Siap. Ke. Sinarion mana jumahan? Biasa oge tara. Rek maling moro sendalnya. Ngelantur sih ngomong teh. Kahade ucapan teh. Bisa jadi fitnah. Oh nya maaf. Lah, terus eta kunaon sendal di Gigi Wing? Oh. Nu iya rek ditukerkeun. Soalna jumaah kamari urang nyokotna leutik teuing. Astagfirullahaladzim.